Jalan Yap turun, Jok. Turun ke mana? Iya, patulah. Yap turun. Turun. Buru turun. Kemana tadi? Duh, aing acara apa teh? Kemana Sal? Hah? Capek ya balik duh sia mah. Ya capek balik kumaha. Iya teh kumbaheun tah kumaha? Pan. Yo. Di dita aing boga kenalan tukang domba, Jok. Iya. Domba Garut. Terus kumaha? Pan iya. Tira aku terabas teu meunang wae. Mau meuli domba we, hitung-hitung ke ibur di lembur mah tuh, menang domba gitu. Oh nya era anjing kamar ge dilaledek wae. Ya heuh atuh pira aku teu babawaan wae tiap terabas. Halus ieu dombana. Oh yap, gerayap. Ciga wong tempo ka mana ieu? Urang ge da inget kene sana tadi dia ya. Oh gitu. Heeh. Wah, euy ini mah Iya Jok. domba hungkul. Kanang nama. Ya geura. Cai. Tuh, Jok. Mah euy. Tuh. Wah. Wadognya. Oke mah aja tuh, Jok. Wah, imam majeuna ye. Jadi mana disebut nana teh kata juara kahiji cenah. Oh, gitu. Mana? Ini mahal ge mah. Jok. Nasi oding lain. Ding. Nasi keur naon di dieu cungor? Aing keur milihan domba. Milihan anjing naon? Depan aing era balik ka lembur kumaha? Trabas. Heueuh. Era teu meunang gitu. Heueuh era teh menang. Ieu we meuli heula. Atuh akur gitu mah. Hah? Akur gitu mah. Oh sia rek meuli. Nya heueuh atuh ameh teu ieu teuing di lembur teh. We di Trabas cenah teu bebeunangan nya. Pan heueuh. Heeh jadi uang. Apal mana geuning di domba halus? Aing geus langganan ka dieu mah. Mana hek meuli nu mana ding? Jalubi Kang. Lah, aing rek meuli anakna we da eueuh duitna. Anakna sia mah malah disangka hadiah anakna mah. Ayo ditembok Sal. Tamu ieu heueuh pasti percayaeun disangka hadiah tuh. Oh iya. Ding mending nu ieu ding. Biasa ningali lah tuh dikeluarkeun. Keluarkeun Jok. Keluarkeun heula tuh kudu dicabak. Pan ya keluarkeun we ya. Ayo ningali Oh bisa ieu. Kak, ayo ningali Siap. Baik marana Jok. Di parapan ku anjing mana? Ek ngarit. Bener. Bisa gede sapi euy. Tah oding ieu sia mah mendingan ge. Depan duitna eueuh. Wah, aduh daya anakna mah moal disangka hadiah sia mah. Depan santeuna atuh sia. Ding, geus ding mending nu ieu ding. Da eueuh duitna. Moal kumaneh? Moal. Aing rek anakna wae. Jok, meuli we Jok. Ieu wae lah. Ame percayaeun menang hadiah. Juara hiji mah nya. Si oding mah ke ka disangkana teh juara 3 nya Jok. Atuh. Ieu teh kos hargana kosna we tadi. Anu tadi di WA-keun hargana Bener. mah geuning. Nya sok lah. Siap atuh lah. Yuk, Angkut ya. angkut lah. Siap. Angkut Jok. Kudu ditalianna mobilna kitu yeuh. Deal ieu teh. Dia Salaman heula. siap. Ade duh. Besok Jok. Abi teu kieu ti mah. Aduh, ieu Tuh, pangenakeun ku budak we. Dek, ieu dek panggilkeun dek. Sana kana mobilnya. Sok dek ka ditu keun dek kana mobil ya. Pak. Jadi kieu nya. Tadi teh abi teh tos nitip acisna teh ka Oding. Kanu itu tuh. Ngoding. Mungkin pan itu teh rencangan abi. Jadi Siap, meureun siap. tinggal nambihan sakieu tah. Oh, Lebih nama di Oding. siap. Nya, Nampi. kantun ieu wae nya ka Oding. Siap. Nuhun Nampi pisan. artosna udah Mohon. mancing ieu. Kemananya? Ding. Ah. Tuh. Siap, Tos nya, Pak. siap. Mohon, Siap. siap. Mohon, Siap, ayo nya. siap. Atur nuhun. Siap, Pak, siap. Ngoding. Dana. Bieu cek Isal cenah aya artos nu Isal di Mang Oding. Kanggo tambihna biengan masih 200. Aduh.
Nah, si Isal mah kieu nya nagihna. Duh, wayahna Mang Oding da bisina ka Mang Oding cenah. Kumaha tuh? Ih, duka tuh. Da abi teh aya kanggo tambihna ieu teh. Nah wayah, nah we atuh Mang Oding mah ulang-ulang ngarah 3 bulan 4 bulan mah. Kumaha? Cih. Naik naon abi di dieu lami-lami ting 3 bulan 4 bulan. Naik mas santren. Ih, wayahna. Pokona mah pangaritkeun salunasna. Teu hayang apal ya lah pokona mah. Nah wayahna kumaha, Pak? Nah wayahna kumaha cicing da tungguan ya. Geus ngarit ayeuna ya. Wah, hari pertama pokona mah paraban kabeh hal itu tuh. Teu hayang apal. Anjing si Faisal haram jadah. Aing ka dieu teh rek nempuan hungkul. Sebenarnya mah titah mayar jadi aing. Apal aing teu boga duit. Titah ngarit haram jadah. Kurik. Aing pas balik ke masih lok meeting anjing dipegat juri aing. Anu balik, Kayak deket tengah nangka anjing teh ngeri cek aing ge. nu balik gua langsung ngeri. Benar apa balas ya teh? Ih, kalung siana tara. Kadeuleu ku sia mah deket tengah nangka ieu mah sia teh woheun. Heuh atuh lah aing baliknya. Heuh atuh. Nah bener kita tahu ada ngomong gitu. Aing jadi lukeun nih kita. Cina nangka ieu kitu wadah teh anu nempo jurik teh. Aing sudah jadi lukeun sih teh. Itu si burik euy keur naon ya. Ek balik sih kan mah. Ku aing reuaskeun. Percaya kamu na cengut? Ulin aing. Iya. Cepnya. Hola. Iya, gong. Anjing si Isa goblok teh. Ngarean aing ku aing ngarean deui deleukeun teh sia teh Isa. Pasti lewat ka dieu si Faisal deleukeun teh ku aing si Faisal. Si burik Nah, sarana teh. soak anjing dikitukeun mah. Yang kieu we. Nah, cungur. Ih, Burik. Nah sia keur naon di dinya kan? Sia tah nu naon Faisal. Ngompol aing keur ngajadog ngompolan. Wah, aing ini bau deui. Goblok teh. Cih, no aing teu pirang ngompol sia teu da naon tatagogan di dinya. Tah, am jadah teh goblok teh. Aing teh niat teh karean sia kalah ka aing nu dieureun. Santai yuk. Mantap. Hah? Mana? Ukur aing sebelum yuk. Dah, Santai dewe, santai kali ya. turun. Anjang dikitukeun dah. Potongan kumaha teh kitu nya? Potongan ieu nya. Hah? Dialin ukur ya. French crop. Keren scrop. Sok. Ayo kita buka euy. Aya buka. Bener antar bisa lihat. Lah juga tuh. Tepurun emang. Otak kasih aja. Lapok. Cek aing ge ilu tadi teh. Nah, yuk. Nanti terus dicukur lah. Yuk. Jadi pan parum listrik teh na. Teu karasa di dia poek. Kumaha tuh, Jo? Terjadi. Terjadi kumaha jadi atuh da tadi macan parum. Ayo kumaha naon bedana? Bedana. Heuh can anggeus tah. Ieu aing di kieu. Jadi awan piina heula, geura lain sisina heula aing mana tukang cukur teh. Cukur nama dalam. Fans kroplin. Dia anak kieu sah. Aing mah kudu Iya, makan. iya kakara iya hungkul langsung aliran pada listrik. Aduh batu lah. Aing make topi aing balik ah. Balik aing lah. Yo, mau aku aing mah jawang keuli kan? Benar. Apa sih aja telepok lah. Ayo bang, ojek. Hayu ka mana? Ari mana tara pararugu? Aisyah Abi yang ngeureun ka Abi, ada naon? Moal naon aing mangeureun oge? Emang ulah aing ngeureunkeun maneh? Ih, sanes ulah a. Kalau rasanya teh Abi teh nuju ngojek, guys sugan teh bade ngojek. Nya tinggalan sok we atuh aing keur ngojek mah.
Namuk maksa nih tang ojek ke orang mau ngojek. Ih, sanes maksa. Iya mah pan biasa ngaeureunkeun ka abi aya sugan teh bade ngojek. Ih, namanya kakak beuking. Lu, nah, kakak ngahina maneh. Maet nempo ieu setelah orang kieu disangka orang naik ojek. Henteu, Ieu pelekeun maneh. henteu pada si Aa kitu megat. Kan tukang ojek aya dipegat mah eureun, A. Teh emang ulah orang megat. Pada si Aa maksudna ngeureunkeun bade naon? Orang mah pemaksudan orang mah. Disangka orang naik ojek. Terus Ah, bener. Ini pelekeun ka orang ya. si Aa bieu ngagupayan kitu ngeureunkeun bade naon, A? Urang mah teu naon. Teu naon? Henteu urang mah. Nyantos atuh. Ulah GR maneh. Ojek mah ngojek, ulah maksa kitu. Nya. Sing ningali lah. Ieu penampilan kieu aku naik ojek. Naik ojek. Kalapa be aku lalai. Kalapa. Kalapa naon? Balong Iya bedah. balik, iya balik. Balong bedah. Kumaha kalau kabur atuh. Iya balik. Nah, ieu. Murang kali keneh eta kumaha? Iya rada ieu teh. Si McGregor ka mana si Cek aing McGregor? obatna hakan geura. Bejakeun ka City Zone gitu. Balong. Cek City Zone gitu, cek aing. Iya balik. Ajig ting. Darada burung si cungur paingan ka aing ngecaprak segala Aduh, rupa. puntennya. Kumaha itu teh tadi teh nuju latihan ieu, latihan tinju cenah ngan tigledag manten. Jadi kitu. Aduh. Ampurannya. Ampura. Teu naon, A? Nuhun. Cing paingan. Tanyakeun ka ditu ka dieu. Goblok lah.